buah hate kemang soca mustika dewek di pawenangan ya kaharep silaing eserkeun imidna ngesor kaharep ameh kadengena leuwih jentre naon rupa hal caritaan dewek sawios cekap di dieu bokap abdi pun cepot alias Mang Damat nampi kana pangbage Bapak kalayan nyanggakeun semah pangabaktos kaunyuk panjenengan Bapak ditarima ku dewe atuh tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeunaun tarat-tarat disasari make jeung haturanan lingih di sisi irigasi caket kana ulekan bulan pelukana nah urang terek nyeng celek bersama atuh kumaha sirek berjamaah memang dewek teh aya perlunya dan syah diajeng-ajeng Pak kaharep silaing dawala kaharep urang ketukangan ku dewek saweos cekap di dieu buya abdi pun dawala nampi kana pembage kalayan nyangakeun semah pangabaktos konyuk papa ditarima ku dewek oge aya pikeun saeunaun bari jeung emak pasar ngical tatanen ngical pare jeung jagong nya meunang sabaraha kintal jagong teh aya setengah kintal mah lumayan deui ya lumayan sakitu mah nya aya perlu dewek silaing reng kapayun reng tara-tara make jeung data silaing euy karep dugul biasana silaing sok ngejedog dicari ayeuna di dieu beh naon jang cekapet di dieu mah nya deket kandang domba resep abdi pun hareng oge sami nyangkakeun sembah pangabaktos kayunyuk babeku yang imut yang manja yang unyu-unyu muga sembah abdi ditampi kalayan kapingahan ditarima ku dewe oge kaunyuk kakak-kakakku yang goreng patut yang goreng milik ongkoh yang barengsek ya abdi nyangakeun sembah nuhun reng euy sakitu ge aya leuheung na silaing aya ngajieun ka dewek keur jadi lanceuk nuhun gareng heuleung biasana ge tara milu mah gelaran atuh ngilu di dieu mah di lembur deket waasna beuh di dieu teh deket irigasi inget baheula modal bersama nya baheula basa baheula keur budak sok nyai rek ka dieu teh rajieun teu meunang impun ngan podol icong nu meunang teh nya kitu tansah diajeng-ajeng be aya naon ieu aya naon ieu teh Pak Kutarati Sasari da biasana mah waya kieu teh pan urang teh keur aya di kebon aya di handap tansah diajeng-ajeng aya naon di Raka Prabu anasan teh kieu dah memang dewek teh aya hal anu baris ditepikeun ka ilaing kabeh anu aya patula patalina we jeung kawajiban dewek salaku kapala rumah tangga ari jalu koa muna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe mun seuk eta awewe geus boga anak meureun dewek teh mimpin anak jeung pamajikan tuluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal lahirna batina anu tangtuna dewek teh ngawajiban saolah-olah dewek teh aya wajibna kasilaing nyimbehan sasireun sabeunjeureun dah kitu ai ngaran kolot kanu jadi anak jeung pamajikan teh sasatna kudu ngaimahan ngabajuan maraban
kalayan ngadidik lahirna ngadidik batina leres sapanjang eta anak can ngaliwatan hukum pertikahan meureun wajibna dewek teh eta kewajiban iwati silaing kabeh lamun geus ngaliwatan hukum pertikahan lanceuk aing teh geuning naon akang ditunggu-tunggu rajin boga kabogoh ngan putus we jeung putus putus rajin boga resep awewe teh kanu kabogoh batur we nya nyeri-nyeri hate betul ai eta boga kabogoh urang Cimuncangna bet putus heuh nya tak kitu naon masalahna atuh beda keyakinan kumaha beda agama lain keyakinan beda keyakinan kumaha aing yakin ke manehna aing manehna teu yakin ka aing bertepuk atuh eta mah cinta bertepuk sebelah tangan pegek atuh tong make karunya body shaming pegek-pegek da segede kasep nya tah meureun dina lebah di anu aya patula patali ngeunaan hirup kahirupan nuku melenang di alam dunya yen urang teh sasat hirup di alam dunya meureun wajibna urang ngipayahan wajibna urang usaha dugulu bet nyawa ngan ulah lali kana purwa daksina purwa teh wiwitan ai daksina teh wakasan sabab urang gubrag ke alam dunya teh sasatna teh diumbarakeun ku pangeran sasat jadi khalifah sasat jadi wakilna anjeunna geusan ngurus naon rupaha nu aya nu karandapan dina awak urang sewang-sewang leres nya eta digawe leres ngan sagedengeun tina digawe teh urang cing inget kana pangbalikan sabab naon sabab hirup kakungkung ku waktu mau teu apal di mangsa mun datang sok rajin ngarodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting leres hartina meureun dina lebah dieu urang teh ubud dunya teuing condong teuing ka dunya ulah condong teuing ka akhirat ulah sasat urang kudu siger tengah rasa iman dari dia leres ya daek ku kitu teh mah Pak ilmu tungtut dunya siar eta bener dina masalah ilmu tungtutna urang wajib dunya siarna wajib tangtuna oge kaituna pibekeun keur urang dina urang digawe oge kudu dibarengan ku ibadah ari ibadah teh panginten ngajieun naon rupaha pagawean anu luyu jeung skenariona malah eta ibadah teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tah geuning bener tah dina lebah urang nyorang mangsa engke jaga urang saling hampura leres dewek salaku kolot tangtu ngahampura ka silaing kabeh kitu oge dewek silaing kudu ngahampura ka dewek sabab dewek rumasa najan bari jeung sakieu kakolotanana ai salah lampah jeung ucap anu sakatna nyelekit kana ati ngagebrag kana mana sok dilakonan ku dewek anu teu marengan leres sami-sami Pak sami-sami Pak nya urang sarwana we jeung uing oge da uing oge rumasa ngomong teh gariha teu parokieun baju sok make ujang aji sok anjing sok make gubah-gobog rumasa uing gauna jeung si kobra teh kieu ya nya tapi da meureun pada ngicir ka uing oge iraha uing nyungklit dina apa uing tara papanjangan tara lila tara papanjangan sehari tara jiga si Mang Cepot mah ayeuna ambak sabulan ambak-ambakanana teh teulina teh mau netelina teh ngulit bawang penyakit hate si goblok teh bae punung eta si eta nepi ka diumbar kitu sungut sia aduh BKBB akan kalanceuk bulan waduh geus satu pasea wae adi jeung lanceuk teh tok sarwana kitu nya Pak sami-sami di lebah eta mah tah luyu jeung ieu urang teh riung mungpulung saperti kieu memang aya perlu teh tapi lain dewek nu merluna tapi aya nu lain ti dewek
sasatna dewek teh menta supaya kabeh ngariung pulung kieu kalayan ulah dibarengan ku indung silaing kabeh naon nu perlu na riungan kieu teh nyaeta adi silaing ja saha si dawala naon teuing ai naon nama ngan si eta menta supaya urang saladete riung pulung opatan di dieu patempat supaya intern ulah aya tatangga nu ngadenge ulah aya nu ngagokan jeung sarupada naon deui aya perlu we kuring naon deui penting teu piduiteun teu ieu pi omongeunana aing hayangnya heuleuk gitu pan aing orang Cimuncang sok kahareup silaing na tong talang ke buru-buru aya naon Kang Dawala punten Pak sok kahareup silaing pot apa ka tukang silaing siap mangga salogat telah teuing da beda cai mah kieu kuring mah nya loba gaul jeung si Moris jadi kieu geus ngewa bisi kartutuluyan deui kumaha kieu mah nya paur ngalagu kerupuk mie we kareup jang sae Pak hampura jang geus tong kekituan ngewa lain tempat-tempat tak halus ikat mani euy siga almarhum Asyaf Sanjang aya Mang Caki sate aya Caki maha ngomong teh kari make tes goja kitu bari mawa odol mana we karap ngomong teh sia teh Pak sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating pengalih Bapak utamina ieu teh anu jadi unek-unek ngeunaan hate abdi bang baluh kolbu ngajengjen dina hate sasatna kuring teh jadi lamunan peuting jadi impenan pamugi we Bapak ulah raheut manah dina raheut manahna ge heuh wayahna we sing jembar bapakna da ibaratna panginten lir ibarat kuring ngalungkeun bal kana tembok yakin bakal mental deui sakumaha tarikna heueuh sasat kuring bade nyusul tepus caritaan bapak kapungkur ceritakeun naon baheula ceritakeun jagong geus eueuh geus teu usum jagong di dieu ngameng anjing sia teh ngomong teh kitu kieu maing we tuh sia teh nakeun bae sok pedar ku silaing ulah didingding kelir gendang siloka bejer bea satrabasna punten tapi Pak heueuh abdi bade tumaros ka Bapak dupi Bapak anu jadi anak anu tilu ieu heueuh beratna kanyaah Bapak teh ka mana ka anak nu mana awalar we Pak teu berat hoyong ka saksi ku sadayana pasti ka aing ku panggedena tuh nya aing atuh kana bungsuna biasana ge nu bungsuna mah anu pangdipi kanyaahna nya atuh anak emas ye nu anak emas mah panggedena mau cenah ge lagi kreutik aing loba panglobana cocokan siapa penyesaan aing unggul memang sia panglobana cocokan tapi aing panglobana duit dengan botak sia mah sia teh botak kita dulu belekup puseurna eta nya walar Pak ke lamun silai ngudakeun ngomongkeun ngeunaan kanyaah dewek kanu jadi anak mah kabeh oge papak jang
Bapak kumaha rata beda-beda. tedeng dek topi kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna kanu panengahnya aku panengahna kadar dina nepikeun jeung nepakeun ka nyaah sok rupa-rupa sabab naon najan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang pan beda-beda masing-masing. sabab ai adil teh lain sama rata tapi nempatkeun dina hiji perkara dina tempatna. Jadi papak sarua bapak kanu jadi anak nepi ka mana ugeranana jang mun ceuk taruh cingkolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagat naon anu leuwih berat tibatan bumi nyaeta kadeudeuh ka nyaah kawalas ka asih kanu jadi anak sakalian anak gering nangtung elang layung inung bapa mah sanggup korban jiwa jeung ragana tibatan eta ukuranana jaga si lain geus rumah tangga bakal ngasaan nyaahna kanu jadi anak kumaha jadi ugeran bapa teh nepi ka wani sanggup korban jiwa jeung raga heueuh tah abdi rek budak kana caitaan bapa eta baheula bapak katra malahan kasaksi kukuring meureun kadangu kupun lanceuk kadenge kupun abdi meureun nongtoreng keneh bahasa bapak eces jentre atra jeung pertela yen lamun mudak ngeunaan sejarah gubragna Semar Badranaya ka alam dunya teh uung-uung awang-awang dunya masih kene genjlong daratan masih kene butahan batu masih kene beye Semar geus renang di alam dunia. Kapanasan, kahujanan, kaanginan jeung sapuratina. Hese capek susah payah pahit ketil lara jeung balangsak kasorang mungguh keur sosoranganan. Nya we hiji mangsa keur kahujanan bapak teh ngiuhan di saung. Tapi kang nganuhunkeun kana eta saung dijadikeun diwujudkeun jadi we si cepot tah ieu pun lanceuk. Wah, udah ku aing dina saung goblok sih teh. Apan kerasakti oge dina batu. Nya. Cek bapak harita, ini duaan jeung pun lanceuk. Lumampah kaitu kadieu ngulon ngetan ngidul ngaler beras ka hiji tempat ngajieun wilayah nyieun matok wilayah ngajieun patok watas-watas wilayah akan di hiji tempat dina eta kajadian bapak teh nyiptakeun patok jadi weh kuring dawala sila itu tina patok kuring teh patok kalapa lain patok eta mah batok goblok gitu mah teh botok masih hulu botak anjing tong dieureuyeuan unyang anjing wae si eta mah terus deui lumampah bapak teh ka hiji leuweung beras dina lelempangan teh aya nu ngagonggu remat-remat rerenteng jeung sapuratina diciptakeun we jadi we si gareng 3 ekor anak nu eueuh indungan cicing dina pasir kamiskinan ayana dina sagara kasangsaraan lumampah sakaparan-paran tur tak dina mangsa harita jang tuturkeun bapak urang ngumaula ka jelema-jelema soleh urang ngabdikeun diri sebakeun ka jalma-jalma anu soleh tur tak urang usaha sa bisa-bisa ngan tetep urang bakal cicing dina kasangsaraan jeung kabalangsakan ngan kudu sabar salarea sabar nungguan waktuna engke jaga yen sing ilaing kabehanana teh mun si laing percaya ka kuring teh teu sawarga kulawarga sawarga nu dicicengan ku urang teh
alam dunya sakitu beungharna teh ukur satai kukunana sawarga manikloka. Terus anu ngawasa sawarga manikloka teh raja ti loka teh adi kuring nu kakasina teh hiang otipati batara guru jagatnata teh. Eta teh adi kuring nu kadidipan jabatan jeung pangkat dasasatna dewek anu jadi raja di sawarga teh ngan ku kuring mah moal diaku sabab kuring teh keur pupuasaan di alam dunia. Tapi abi mikir dina lebah dia beuki dia beuki karasa sangsara balangsa kadungsang-dungsang kuring teh hirup malahan lain ukur bulan tahun ratusan tahun nu nunggu kuring teh cicing dina lamunan iraha bagian kuring beunghar hayang siga batur kabeuli motor pasti hayang siga batur boga sawah anu lega ieu teh iraha waktu ti zaman harita nepi ka ayeuna isuk-isuk lapur pabeberang teu aya sore deui peuting deui kurunyung mingceung hul taun ieu teh geus puluhan taun ratusan taun ribuan taun urang teh lain waktu sakedeung sedangkeun nu karasa ku kuring ai dunya teh bekalna harta teu boga harta mah geuning dihina eueuh nu ngajen da geuning tingali ku bapa eueuh darajat hirup urang teh eueuh pangajen ku budak setepak oge nyebatna ge si dawala susah sisi temukan ku budak satepak disebut susah sisi gawung ajena sakali mah kuring teh denge bedi baa bedi nah menikah asal warga dirian kuring asa nemen-nemen teuing pelukan asal leuwih rendah derajat nu diurus anak kegeden ku urang dileutik ku urang dicocok disimeuhan itu ieu kakotoran kakeumehan hiji mangsa geus gede leuwih beunghar aya ngaleret ka urang pan teu sakali gering aya ngalain tak ieu teh kuring karek naros naha nya bapak teh urang sawarga teh atawa akon-akon ieu teh lamunnya akon-akon sok balaka ayana lamun bohong nah denget teuing ngedawala si teh maaf teuing tah si laing teh loba ting nonton drama Cina teh kitu akibatnya jadi nyangkana ka bapak urang teh CEO yeuh dina prak-prakanana eueuh jelema beunghar api-api jadi jelema sangsara ai lain rek teuing eueuh blegung can aya bejana tingali bapak sugan aya neangan giok eueuh aya neangan tutut ka sawah marokana CEO padahal si EO meureun nya atawa si OO tongko kadeung aya kumaha mun ono marah-marah nya lain hahaha jawab jak lamun urusan eta cek dewek aya bagianana ngan dina waktu ayeuna can wayahna iraha wayahna ho engke teh iraha kan mancing kana mancing kudu puguh tanggalna iraha jam sabaraha poe naon tahun sabaraha jadi can urang geus atuh jecing kuring oge aya meureun warisna gahak atuh da karasa ku kuring usaha lain-lain kuring teu munapek kuring teh tingali duk hulu nyawa paribasana unggal nabung memang boga duit ngan lesan kuras teu kaur boga duit aya we pengeluaranana gering mah diinjeu mah leungit nepi ka teu nyang karupna harita bayar emok ka si ieu nutupan utang lanceuk nginjem ka pinjol iti kuri teh beak Pak munang ngeureut-ngeureut teh ledis we iti kuri bojong sawang bibir beuri dilodok sawang
nepi kata nyambung si pegek Jauh-jauh. tong ngomongkeun si Ian atuh nya Keur pajontos. oh can waktuna oh iraha kuring teh capek kitu Sabar ge ya wates. sabar ge aya watasna ai sabar teh lain tampil kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi mertahankeun dina rupa pasoalan anu sakirana ngarugikeun ka dirina bari ka negara jeung ka bangsa hayang nu kieu oge diajen minimal hayang disebut aa dawala Kapala ge disebut bos. hayang disebut anom dawala aduh aing oge hayang disambat ku sinden nya emot ku bapak sapanyang urang ayeuna urun kumaula ka Pandawa luluhurna Pandawa jeung sakuratina aya urang kabagian harta panah lain muhit lain kuring pamrih tapi buktina mana da geuning banda mah tatalang raga anggar we gering-gering wae mah urang kaluar duit sedangkan hiji mangsa kulit teh bakal ngarumah tangga nyokot awewe tina leungeun indung bapana meureun kulit tanggung jawab lahir batina kudu ngaimahan kudu nganapkahan jeung sapuratina sedangkan ieu imah oge reot sakamar oge ku tiluan geus kawas pinang urang teh nya pan parebut anggal nu matak aing ngontrak di Mang Dede oge nya untung aya Mang Dede bager nya sareng meh teh doh mun teu boga duit teh bisa ngeclok coba diberebeas ongko diberebeas kitu heuh meureun teh ge mudah iraha waktu sok pikir mikali laku lampah lanceuk ayeuna ngan ukur nyinyuhun hulu sirah dicecekal bari mikirkeun ka pusing ojek keur geus goreng ngojek teh kana gas teu maju da leungit gasna sagarupaha teh teh rugi jeung rugi luh lah omongkeun teh unggape teh kitu we resiko deui kesana teh curhat we jeung curhat na daerah kitu ayeuna nu kieu patut curhat ka kuring atuh sarua jeung pajengut-jengut jeung nu dugul nah ngomongkeun aing di wae ieu teh emot ku bapak awas solusina da sidik teh lanceuk sangsara kuring sangsara itu sangsara eueuh pun tangeunana nginyem geus teu dipercaya unggal poe nungguan bansos ti luhur nungguan pamere ti dudungan sedangkeun bansos kadang-kadang wilah-wilah ongko di luhur teh nepina kudu ka salarea tapi dina prakpakanana bansos teh nepina teh ka dulurna we jeung ka barayana geurena diharakan ku maranehna tungtungna rahayat kabehanana kakurung si sepot oge sarua dititah kerja bakti nyalengir dititah gotong royong dipemelotot tapi durun bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok rek iraha siku seperti kita rek iraha nah denget teuing da wala usaha we urang ceceng naon si teh molot ka aing ceceng lah sakrana ulama deungeun ayeuna balik aing teh lanceuk goblok naon sia popolotot pake cicing ka aing ha ceceng naon sih nguntuk ka aing hah usik jeung aing sia geus deungeun apa ceceng naon teh nguntuk kerja lanceuk si aing teh lanceuk guru ratua ngatua karo kadang dua boga lanceuk pagrena wajah deh ku bapak saeulah gaganti bapak ajen aing teh euy singgelut
hampura ulah hampura berang dipentak kesan dijieun-jieun sia. Hampura kuring kaleuwihan heuna tuh. Jadi kan gelut atuh anjing lah. Gelut galungan lah sok. Aing wasitna. Hampura a. Insya Allah kewenting sia deungeun aing hate hampura kuring heuna tuh. Hampura amak kuring jadi bapak. Kamu geus geulang atuh. Hampura kayak gitu mah tuh. Aya 100. Manehna pangleuwihna tadi mere teh. Kade euy. Miha pesisir jeung minyak. Kade kajeman leungeun. Miha pesisir jeung minyak deui. Miha pe pikir jeung niat, kade kang sonan deungeun. Kaeta. Pokoknya mah miha pe we euy. Miha pe we geuring harja euy. Pada yang balena. Heuh, jak ulah muid kena lebah dinya. Prak urang geras sabar nungguan waktuna iraha kuring nanyakan teh iraha lamun bapak teu rumah saboga ngomong langsung kuring rek ngejak jak naon cicing dia tong gede ka gengsi geus teu walala ai sia urusan itu can waktuna sia can mangsana can ugana lamun si lain di masa rupaha pagawean salila ieu geuning muhit dina hate sarua jeung beungeut jeung hareup ati mungkin eueuh kaikhlasan jeung karidoan. Munafik. Hah? Munafik sia. Lain masalah munafik. Urusan munafik mah ukur bebulanan, Pak. Mun kuring nungguan ribuan tahun ya. Lain waktu sakedeung atuh. Geus lukutan. Kasabaran ge aya watesna. Lamun sabar aya watesna nganung hati teh sabar. Alasan wae kolot teh tonjok sakalian atuh. Sakali. Sok tonjok wanita. Usia tuh embung aya si doraka. Karuana sia gini gitu. Iraha. Engke buri rek nanyakeun sakali deui. Bener sawarga teh bapak heeh demi Allah asli wantun sumpah wantun aing bener heeh bapak mabok henteu keur teu ngobat henteu keur teu diabetes henteu jang henteu stroke henteu cicing jak ih mete dibeli aing ngomong jadi nganung hati bapak teh waras aing nganung hati ngomong kitu berarti nya bapak teh ngomong teh yen sawarga teh bapak nista maja utama nya cek nyana lain cek lain aku kuring dibuktikeun kumaha widian ku bapak widi teu wedi kuring rek hanyet ka sawarga kuring rek ngagugat sawarga merek loka amui siap nanaonan sa ngomong teh geus gilig dina hate kuring mah. Buleudna ieu hate ti bulan ka tukang. Diimpi-impi nepi ka ayeuna mangsana gungkelkan terus peureum kadeuleu bentak ka rasa. Minggu kamari kuring geus gilig rek hanyat ka sawarga manik loka rek ngaugat nah kuring aya hak warisna teu urang sawarga. Amui. Ulah jang. Sadua jeung mepokan kokotor kana beungeut dewek mung. Kekeh kuring mah ulah dawala cicing dikeun kuring mah panasaran mun nya bapak urang sawarga mun nya bapak aya bagian kuring oge aya bagian itu si eta ye urang sawarga teh dewa-dewa hungkul ayeuna sia boga niat tiraha di bulan ka tukang geus kedal karek sasamar sungut kuring teh ngan dina mangsa minggu kamari beres dah haji kuring gilig dina hate tok badak tok maung paribasana rek hanyat ka sawarga paduli teuing paeh hirupna kuring rek hanyat widi teu widi kumaha kuring amui
lalaworas ya lalawora makalong heesna ngagantung kuring mah henteu meakeun kapanasaran kuring mah heungan dewek ingis ku bisi rempat ku sugan urang sawarga teh dewa-dewa dewa seuneu dewa angin dewa guludung dewa Zeus eta mah selot blegu nya bagian si akhir eta mah ayeuna si lain ngataka itu sarua jeung orai nyamperkeun paneungeul ada kuring main orai manusia Paribasa. montong jang sing nyaah kana waruga dewek oge bakal melang lamun si lain init ka ditu jeung saha sia itu sorangan we kuring mah rek aya nu ngajak nuhun henteu kuring mah sorangan amuing jang dewek sieun dewek melang kasih lain teu kudu melang bapak da geus dewasa bae hirupna kuring mah keun bae lapurkeun we kuring hayang ngabuktikeun nah kecap bapak teh heueuh atawa bohong lamun bohong bapak berarti bapak teh kolot-kolotok anu ngagante dina beuh muni kuring mah dijunjurigan wae ku kapanasaran pak hayang mutahkeun ieu ka hayang abdi hayang mutahkeun kapanasaran kuring hayang bungkulekan mun nya mah heueuh aya sawarga lamun aya bagianna kuring teh aing ke setewira kasih lain aing keung kieu we atuh pak ame bapa reug-reug ka abdi ame tehon cewang kieu we naon penasti kersah yang tumampar dadak sakala dawala ucapna saciduh metu sakecap nyata pak naonnya leuleus bapak abuing ayana uluh anjir utuh pilah ya ayana naon deh pak yang naon leuleus aing yang ya tuh mungkin dia mungkin ku dawala lulus juralit lulus pak ieu teh lain drama lain FTV Lain sinetron. lamun bapak geus tong gengsi mun ngijinan ina we tong api-api ngagolek paki sagala sing julang ngapak jang aing leuleus mungkin budak genut rek tingali rek tuh aing rada percaya kasih Kang Dawala mah da si Kang Dawala mah sok ngejedok di masjid naon salat ngilu ngecas salat tuh bleguk saya teh make jeung nanyakeun sagala yang leuleus aing ya teu mungkin kaleketeng sok uing udang pak tau sok itu sarwawe bapak teh nitah ka bita make keung ka si Dawala sing julang ngapak aing leuleus yang aing leuleus yang pak ulah kitu ieu teh di Cimuncang deket ka Giri Harja ongkoh Ulah acting. aya bapak dalang adi kontea Ya dalam Wisnu. bapak dalang kanha dalang-dalang dari Dalam Wisnu. bapak teh kumaha jelema teh bapak teh luhung ku ilmu jembar ku pangabisa ayeuna leuleus ku anak juralit leuleus teu mungkin sing demi alojang sing demi alojang ya pi bere hideut orok ku aing geura ayana anu bohong-bohong we genut ah udang yang cageurkeun aing jang cageurkeun aing jang ye kumaha pak percaya kuring percaya jang percaya jang ye konsep ini nyaho Geus di setting. setting lah nya jadi percaya ka kuring percaya jang sok geuingkeun aing hudangkeun deui jang
Bapak Semar cager Bapak uluh amuy gablek ilmu di mana sia gablek ilmu di mana sia tuh sok api belaku tak si eta bulkana aing bohong meureun bukannya bohong meureun karena banyol dawalata warata si eta warata si eta ya terpercaya ka kuring teu sugan aing 100% percaya henteu aing mah bener terpercaya sok buktikeun aing buktikeun cepot naon leuleus lain udu bilah anjay lanceuk aing ngagoler gitu teh amazing aya kitu what the fuck man sok kumaha daweuh karasa barukan bohong meureun cageurkeun aing daweuh cageurkeun aing daweuh tong lelewe genut samarok aing bohong sia karena banyol korot teh cageurkeun aing dawala sugan teh heureuy sia teh uluh bapak tong kituan geuleuh nya lain atuh aku mang odong nya kumaha percaya dawala keur mah teh cendahan ongko jadi leuleus nah atuh nguntuk ka kuring wae benar dawala cager leuh ngir hebat ulah ilmu di mana sia nu kitu menang muhit di mana di wanandangnya sia bejakeun ka aing aya we kuring mah si dawala teun pisan Gusti syaga ampun percaya ka kuring Pak Jang aing percaya ka silaingan tetep dewek hate teu merean Jang aing can izin teu izin kumaha kuring widi teu widi eta mah urusan Bapak ngomong geus dimodalan teu dimodalkeun bae da geus dibere ku Bapak hajat ku Kang Asep Roni ku Teh Euis bakal geus boga kuring mah kumaha kuring we pernah assalamualaikum loh deungeung si eta anjir luasan segitu mah si Kang Dawala jadi Superman nya Superman kumaha Superman eta ngomong sakijero metu sakacapnya tak kitu leuleus juralit sia mu ngasahan bunga ulah nya keur mah kuring teh leuleus katambah-tambah eueun nu nyoo ish kamana sia cariosan teh diomongkeun wae sia mah nya nepi ka kieu jang kajadian Pak eta kumaha Bapak teh nepi ka ngijinan dewek tadi geus nyarita teu ngijinan dewek teh nah si eta jol dirig-digit paksa ulah eta geuning ngomongna katem fokus lain saciduh mah teu sakacap nyata aing disebut leuleus curalin dewek leuleus karasa ku selaing karasa apa teu bisa ngutekeun curug acan abi barukana teu bisa nangtung acan tuh nepi ka kitu da si eta yakin pamere ti Bapak tong pilih kasih Pak tok dongek topi atuh keluarkeun weng-wengan teh ka kuring heula salaku anak panggedena nama kalanceuk lanceuk heula pernah aku langsung diliwat sarojeng nyolot bencelik gituan teh jang sing julang ngapak aing mah iraha dewek ngoparinkeun ilmu kitu jeung teu boga we dewek ilmu kitu mah ya pilih kasih sok api-api tong sok kitu babeh teh mun mere kasih dawala atuh ka kuring oge mere sarwakeun bade jagong yang tong sok kitu sia teh sing julang ngapak teu percaya puasana naon tah Pak nah puasa Daud nah ngabeuti nyenen kemis nah kudu ngabeuti muti atawa naon
lah kos dek puasa Ramadan oge buat batal wae loba wae bolong. da sia ngaudang-udangkeun wae aing nyaho aing unggah penting di begadang wae ame hudang sare kan asar Ya. heuh